Sampurasun barudak sadayana nu di bumi. Kumaha damang? Pendak deui sareng Teh Iyang masih di acara Carita Kitab Suci Caki. Dinten ieu teh Teh Iyang bade nyaritakeun hiji carita anu judulna Masing Bagja. Hayu ajak rerencangan urang calalik urang ngadangukeun carita anu judulna Masing Bagja. Sampurasun. Rampes. Mega, nuju naon itu? Nuju ngawarnai 12 murid Gusti Yesus. Aduh, hebat pisan. Cobi ninggal. Wah, keren. Mega terang tuh laguna. Terang atuh teh. Sok cobi, kumaha. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Wih, keren pisan Mega tiasa lagu 12 murid Yesus akan tenan ngapalkeun nami-nami murid Gusti Yesusnya. Mega terang teu ieu teh nya murid-murid Gusti Yesus ieu teh kapungkur dipilihna teh saatos Gusti Yesus ngadoa. Tah Gusti Yesus teh ngadoa teras milih 12 murid ieu anu nuju diwarnaan ku Mega. Tah saatos eta teh Gusti Yesus oge terang bade dipaehan ku orang Parisi Mega. Tapi Gusti Yesus teh milih taat ka Gusti. Jadi teu ngalawan padahal bade dipaehan. Terang tuh Mega. Hebatnya Gusti Yesus taat. Cobi mun urang terang kitu urang mah kabur meureunnya. Tah, saetos eta teh nya Gusti kan tos ngadoa yeuh. Teras Gusti teh turun di tempat doa teh kahandap. Bade ngaulang deui ka jalmi-jalmi anu seueur pisan. Ngawulangna teh aya ieu sapertos kieu. Ku Mega cobi bacakeun ya. Yeuh, anu ieu tah. Bagja jelema anu sedih prihatin ku Allah bakal dililipur. Tuh, ieu teh masih seueur nu sanesna Mega. Jadi jalmi-jalmi teh resep pisan ngadangukeun piwulangna Gusti Yesus. Tah, teras Meganya saatos eta teh Gusti Yesus teh angkat ka hiji tempat ka kota. Gusti Yesus teh apa sareng murid-muridna. Di jalan pas nuju di kota tuh aya gambarna nya. Aya jalmi anu kegeroan. Juragan. Ieu gandek abdi udur parna. Mega terang teh gandek. Teu terangna gandek. Gandek teh layan kata napi anu ngabantosan di hiji bumi. Jadi anu nyauran Gusti Yesus teh eta teh salah sawios hiji perwira Rum. Gusti, juragan, tulungan, gandek abdi teu damang parna. Hah? Gusti teh nyantos atuh saur Gusti Yesus teh hayu urang ka bumina ayeuna. Tapi si perwira Rum itu ngeuskeun tekedah. Gusti Yesus atrapi juragan nyarios di dieu. Abdi percanten si gandek abdi bakal damang. Imana kiat pisan ya? Padahal Gusti Yesus tacan ka bumina. Tapi saur si perwira Rum eta nyarios hungkul oge pasti si anu teu damang di bumina teh damang Mega. Hebatnya imana? Nya hebatnya hebat. Gusti Yesus teh. Ya Gusti Yesus oge hebat. Teras si perwira Rum ieu teh enggal uih ka bumina. Pas di bumina tah can dugi Mega. Si gandek nu teu damang tadi anu ngalempreh kieu teu damang. Ujug-ujug lompat. Juragan, abdi tos damang. Abdi entos teu damang deui, entos sehat. Si perwirana, hah? Sahan kecampaan? Hah? Tos damang? Sahan ngadamangkeun ya Mega?
Gusti Yesus. hebat pisan ya Gusti Yesus ngadamangkeun ku sabab iman perwira rum. Tah dicarita ieu urang tiasa nyanda kasimpulan yen nu kahiji Gusti Yesus teh masih pisan mujijatna. Kamega kata yang oge pasti aya mujijatna. Anu kadua urang kedah taat sapertos Gusti Yesusnya pada dipaehan ge masih taat karena parentah Gusti Allah. Anu kahiji deui mah urang kedah gaduh iman sapertos perwira rum anu kiat. Jadi kedah taat oge kedah yakin Gusti masihan mujijatnya meganya. Hilang malah terus-terusan nyarios. Ayo lajengkeun ngagambar. Sareng urang pamit heula yuk karena rencangan anu di bumi. Rencangan sadayana sakieu heula nya carita kitab suci Caki anu tiasa didugikeun. Oke urang pendak deui. Ya sanes kitu Mega. Iya. Hayu, dadah. Dadah. Gusti ngaberkahan. Tah barudak sadayana tina carita anu nembe ku urang ditingali, urang tiasa nyandak nasehat anu tiasa dianggo dina kahirupan urang. Nu kahiji, urang diajar taat sapertos Gusti Yesus taat ka pangeran. Nya panginten teu saberat anu ku Gusti Yesus kaalaman, tapi urang tiasa diajar taatnya, taat ka sepuh, taat ka guru, taat ka Gusti pangpangna mah. Teras anu kadua, urang oge tiasa ningali yen Gusti Yesus teh masihan mujijat anu luar biasa kanggo sadaya umatna, termasuk kanggo urang oge. Anu katilu, nya walaupun barudak di bumi masih alit, urang kedah ngagaduhan iman sapertos perwira rum anu kiat, anu tiasa imana teh nganyageurkeun gandekna anu di bumi teh ya. Barudak di bumi mung sakieu heula nya carita kanggo dinten ieu urang pendak deui ditepang salajengna dina carita kitab suci Caki. Gusti ngaberkahan. Dadah.